Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Barudak kelas genep, kumaha kabarna? Mugia urang sadayana sehat aya dina lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Ayeuna hidup bade diajar materi pangajaran genep, nyaeta miara kesehatan masyarakat. Sate acana materi dikawitan, hayu urang ngadua heula. Sasarengan maca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Prak ayeuna ieu ku hideup bandungan materina. Pangajaran genep miara kesehatan masyarakat. Kesehatan masyarakat mangrupa pangaweruh sarta paripola ngeunaan cara nyinglar panyakit, sarta ngarojong sagala usaha pikeun ngaronjatkeun ajen kasehatan sakumna warga, anu dilaksanakeun ku cara ngobiakeun kasadaran kana miara kasehatan dina kahirupan sapopoe. Sakumna warga masyarakat kudu mibanda kasadaran yen kasehatan teh mangrupa modal utama pikeun ngaronjatkeun ajen kahirupan, sangkan bisa ngahontal karaharjaan tur kamajuan dina sagala widang. Pamarentah tos kawilang loba ngalaksanakeun program bidang kasehatan, sangkan sakumna warga masyarakat mibanda pangaweruh ngeunaan rupa-rupa panyakit anu dina mangsa kiwari gampang narekab, sarta cara-cara pikeun nyinglar atawa ngungkulanana. Kudu dipahing pisan datangna panyakit anu dilantarankeun ku sikep tur laku lampah anu salah dina ngalakonan pagawean sapopoe, atawa tina sikep antepan kana kaayaan lingkungan anu bisa jadi tempat tumuwuhna bibit panyakit. Nyinglar panyakit leuwih hade tibatan ngubaran awak nu geus katarajang panyakit. Ngaregepkeun biantara. Prak regepkeun biantara ieu salah sahiji conto biantara ngeunaan miara kasehatan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Sadaya puji kagungan Allah anu parantos masihan kasempetan ka urang sadaya kanggo ngariung di ieu tempat dina kaayaan sehat wal afiat. Danget ieu simkuring bade ngadugikeun biantara. Luyu sareng pancen anu kedah dilaksanakeun. Sapertos rerencangan anu parantos ngadugikeun biantara langkung ti payun. Sami-sami dina raraga mieling poe kasehatan sadunya, anu jejerna miara kasehatan siswa. Para wargi anu dipihormat, miara kasehatan mangrupa kawajiban urang sadaya, kawajiban diri pribadi, kawajiban kulawarga, kawajiban masyarakat, tur kawajiban pamarentah. Kukituna pamarentah parantos nangtoskeun rupi-rupi program dina widang kasehatan anu mangrupi tarekah pikeun ngajaga datangna panyakit. Utamana panyakit anu kawilang gampil narekab tur masih keneh sesah pilandungeunana. Salah sahiji tarekah pamarentah anu diterapkeun pikeun ngajaga kasehatan barudak sakola, sangkan salawasna sehat tur teu katerap sababaraha rupa panyakit, nyaeta ku ngalaksanakeun program imunisasi kanggo barudak sakola anu dilaksanakeun ku para dokter sareng para patugas kasehatan ti puskesmas. Iwal ti ngalaksanakeun program imunisasi
Pamarentah ngawajibkeun unggal sakola sangkan ngalaksanakeun program usaha kesehatan sakola atanapi UKS. Anu tujuanana pikeun ngariksa kesehatan siswa. Ku cara ngayakeun pamariksaan dina unggal waktu anu geus ditangtukeun. Mangrupa gawe bareng antara sakola jeung Dinas Kasehatan Kota atanapi Kabupaten. Salah sahiji kagiatan anu dilaksanakeun dina UKS nyaeta ngayakeun program dokter kecil. Anu maksudna ngalatih sawatara siswa sangkan mibanda kaparigelan pertolongan pertama pada kecelakaan atanapi P3K. Satuluyna para dokter kecil teh kapapancenan pikeun nulungan siswa-siswa sejenna anu nyorang kecelakaan di sakola. Upamana wae siswa anu tatu lantaran labuh. Salian ti parigel ngalaksanakeun P3K, para dokter kecil dilatih sangkan parigel miara kesehatan awak, pakaian, kadaharan, jeung lingkungan. Boh lingkungan sakola, boh lingkungan imah. Mangpaat tina eta kaparigelan teh utamana pikeun dirina. Anu satuluyna kudu bisa jadi contoh pikeun para siswa sejenna. Sakitu anu kapihatur, hapunten bili aya basa nu teu kareka. Saur nu teu kaukur, saninten buah saninten, saninten diparapatan, hapunten abdi hapunten, samudaya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eta mangrupa contoh biantara anu ngajak urang pikeun ngajaga kesehatan. Biantara teh umum nama diomongkeun atawa dilisankeun. Tapi aya oge anu ditulis tuluy dibacakeun. Boh anu ditulis, boh anu dilisankeun, runtuyan babagianana mah sarua wae. Nyaeta bubuka, eusi, jeung panutup. Bubuka dimimitian ku nepikeun salam pamuka. Tuluy ditema ku nepikeun panghormat ka hadirin anu ngaluuhan acara. Sarta nganuhunkeun ka pangatur acara anu geus mere kasempetan pikeun nepikeun biantara. Eusi biantara ngadadarkeun maksud nu biantara, luyu jeung jejer atawa tema anu geus ditangtukeun. Panutup biasana ngawengku sanduk-sanduk bisi salila biantara aya kekecapan anu salah atawa teu meureunah. Tuluy ditema ku nganuhunkeun ka hadirin anu geus saregep ngabandungan biantara, sarta dipungkas ku salam panutup. Biantara sok dipatalikeun jeung seni nyarita, sabab dina biantara teh sakapeung merlukeun gaya jeung omongan nu matak narik jalma rea nu ngabandunganana. Sawatara faktor anu ngalantarankeun biantara hiji jalma dipikaresep ku balarea nyaeta hiji tatek nyaritana, hartina eusi biantara ditepikeun kalayan tetela, henteu kararagok atawa loba ngarandeg. 2. Aktual temana, hartina tema biantara anu ditepikeun teh kudu luyu jeung kaayaan atawa kajadian anu keur lumangsung atawa jadi perhatian jalma rea. 3. Munel eusina, hartina eusi biantara loba pulunganeunana atawa loba mangpaatna. 4. Alus basana, hartina basa anu dipake dina biantara teh mangrupa basa anu matak narik perhatian jalma-jalma anu ngabandungan. 5. Ngandung wirahma, hartina make lentong atawa lagu kalimah anu hade, diatur gancang kendorna, tarik halona,
atawa luhur handapna. Barudak, sakitu materi pangajaran basa Sunda dinten ayeuna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat antara